Ya aing pengalaman ya. Aing hirup teh pernah di Cianjur, aing hirup pernah di Cipanas, aing hirup pernah di Sukabumi. Eta kapan di Cipanas? Ari jilbab bae. Aing luhur di jilbab, aing handap disingsateun goblok. Eta di Cipanas eta. Ulah lawor emang aing teu pernah di ditu. Cekolit meureun bagian ulah ngomong saya jahit. Saya ada kain nyangka. Eta tadi Cipanas gara itu jilbab. Bapak man liwat ke puncak ke Cipanas di sisi marake jilbab hararebat ja sepuh bararagus. Eta teh stok can anggeus. Tinggal ditanya bae jilbab tinggal jilbab. Baheula di Cianjur, terus Sukabumi, Masya Allah. Jadi ulah katipu ku jilbab. Beuh. Lawan lagi ustad atau itu mah jilbab. Di Indonesia geus kararias. Kula mah keur waktu ngaji palak di Cipanas tahun 85. Tahun 85 kula ngaji palak di Papih, Spolot. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. Dibalik anak pamajikan lu salaki magis komo sapoe dua poe kukula ditanya isi hararebat amat urang Cipanas bisa ngararendong di masjid itikaf nak pahara amat itikaf ieu di Tangerang mah moal aya nu itikaf kos kieu tapi di Cipanas mah ari itikaf kabeh salakina pembajikan barang ngobrol teh horeng lain itikaf imahnya anak disewakeun kanu tahun baruan anggaplah pila lah caknya palingnya sampai 25 poe geus nyana mengasingkeun diri ka masjid goblok bin tolol eta urang ditu eta aya kos kitu sagala ya Allah ya Rabbi berani sare di sisi masjid berani sare di mushola akhirnya kurang ngobrol-ngobrol jadi hiji atuh eta kakarak ngobrol urusan sewa menyewa. Terus nyaritakeun tentang muda-mudi mau diteruskeun we moal sama pengalaman anak muda ngaranna gitu eta rusak Cipanas di urang mah cana naon Tangerang tahun 85 cana naon Cipanas geus rusak Cianjur geus rusak Garut leuwih awal rusak sebab deket ka Bandung di urang mah deket ka Jakarta teh teu rusak sebab urang lembur ke Jakarta usaha di urang mah ke Jakarta teh usaha dagang kuli ngojek di Jakarta teh arusa balik ke masalah tapi Bandung Tasik ke Bandung lain sakadar usaha Garut ke Bandung lain sakadar usaha geus kugu urang Bandungna pangheulana rusak nu pangheulana mabok na gele minuman Bandung. Pada tahun 80 di urang can aya nu mabok. 81 can aya nu mabok di urang can aya. 82 can aya nu mabok. Bandung mah bos parareing. Garut leuwih heula. Perkembangan perpendidikan leuwih heula, karusakan ge leuwih heula. Jauh jeung urang mah basi bagus mantap Garut mah nu ngaran Rajaban sepi. Muludan sepi Bandung sarua sepi di urang mah masih keneh kiaina masih keneh daek keneh sanajan kudu dibayar deres tah sok aya kituan bae teh kiai mah cenah deres rada deres keneh deres aya keneh coba Garut coba masyaallah Bandung masyaallah nah ieu mah keur carita perbandingan laporkan ku Ki Zaid bahwa Sarwiti zina panggil Sarwiti integrasi adili kuatan mana kuari
Zaid Umar Bakar melaporkan langsung dulu siap jadi saksi bahwa Sarwiti zina. Warisi Sarwitina inkar. Nah sebagai pelaku inkar, ia inkar teh kuatan mana antara saksi tilu jeung inkar? Wah disumpah demi Allah demi Rasulullah daek ninca Quran komo dihareupeun salakina mah tapi aya saksi Zaid Umar Bakar menyaksikan bahwa Sarwiti teh zina. Kuatan mana antara inkarnya jeung saksi? Dan mantap kuatan saksi tetep pengadilan kudu menerima saksi nyatakan bahwa Sarwiti tetap zina. Babari ku ngaji mah komo lamun negara Islam babari tapi kulantaran negarana orang lain negara Islam kieu kaayaanana ambalaya stumpuk permasalahan di kejaksaan stumpuk permasalahan di EMA nuncan kabongkar nu geus dibongkar ge can selesai jeung aya nu henteu selesai kasus berbagai kasus di urang teh. Nah ieu mah keur nyaritakeun bae kajeun urusannya anak ieu mah keur cerita ngaji ke diselesaikeunana di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Selesai kakak selesai benar surga benar neraka sakitu bae. Kuari mah tambah deui kasus tambah deui kasus tambah deui kasus nu ieu can beres numpuk jasa kasus tahun sekian kasus tahun sekian kasus tahun sekian angges urang mun nyaritakeun tentang hukum babari sebenarnya mah lamun langsung ditangan jatuh negara teh kapan ngabogaan kitu wilayah ada di gubernuran provinsi daerah baten kecamatan atuh ja kitu-kitu kene berurusan nama make jeung teu selesai sagala rupa mantak aneh naon gaweuna atuh kuari teu selesai kos kitu tah ja hukum mah Al-Qur'an hadis narjamakeun Qur'an kemudian ijma narjamakeun hadis dikitabkeun tinggal dibuka kasus naon mantak ngomong mah babarian ngomong tibatan ngising ngomong mah teu kudu ngabeten ngising mah pan kudu ngabeten ngomong lamun tas ngadal kocapi maka babelan jadi babarian ngomong abong letah teh tulangan jadi bisa dimenangkan tak saksi kalau kala lamun teh mah si prengking ngomong kuntum mukrohan kaulah numantak menyatakan bahwa kaulah asup Kristen lantaran kula dipaksa lamun memang si prengki ieu pernyataan inkartina ucapan anak kemudian nyana ngaheuhan asup Kristen sote karena dipaksa deuleuh korena kabeneran memang aya korena waqt tabat suqarina tuh nah kuari kajurung ku korena ka asikufarin seperti ngaboyong nakupar. Jadi cek papreng gitu ya begini Pak Hakim, saya ini warga negara Indonesia yang saya tahu undang-undang di negara Indonesia kalau murtad mesti dibunuh karena negara ini negara Islam. Dengan demikian saya setelah disaksikan oleh 3 saksi Zaid Umar Bakar bahwa saya telah menyatakan Kristen memang betul, cuman saya waktu itu dipaksa sehubungan dengan adanya orang-orang bule memaksa saya kalau saya tidak mengatakan itu saya akan dibawa ke Amerika.
Nah, ini kan bahaya. Nah, kalau saya menyatakan Islam, menyatakan kafir, Kristen, saya aman. Kalau saya tidak menyatakan, saya akan diboyong. Untuk mengamankan diri saya, maka saya menyatakan Kristen, mengamankan diri saya. Bener gitu nata, bisa teman dipercaya. Kos kamari cerita di Amerika, loba jasa nu asup Islam, ngayakeun gerakan di Amerika. Kalau ada orang yang masuk Islam, panggil, adili. Maka orang-orang Amerika anu arasup Islam, satu, tidak boleh diganti nama, sebab nama yang Islami akan mempersulit dirinya. Satu. Yang kedua, biarkanlah salib dipakai, tetap ngagantung di dia untuk mengamankan diri. Sebab di itu intelna luar biasa. Satu, intel tentang KTP. Kalau pergantian nama dari nama Kristen ke nama Islam, iya akan dipersulit. Yang kedua, salib lamun kita dipakai, iya jadi masalah. Nyana tetap nama Amerika baik, kemudian nama kafir maksudnya, kemudian salibnya ngagantung baik. Padahal kolbu nama Allah, la ilaha illallah, mengamankan diri. Ketika ditanya, nyana ditanya, tetap baik. Nyana mengaku Kristen baik. Sebab nah, sebab loba jasa anu geus ditembak, dibunuh, ditembak, disel. Gitulah seputar peperangan, perang agama, perang budaya, perang fisik, perang kurs, perekonomian. Urang kuarikan ke perang antara yuan jeung dolar, perang teureun terus bae. Nu eleh rupiah. Aduh, perang da yuan jeung dolar. Terus mana nu bakal bisa dipakai transaksi secara internasional? Apakah dolar? Apakah yuan? Nah, kuari nu elehna Indonesia. Rupiah terpuruk sadunia paling handap. Alhamdulillahirabbil. Nyungkun tak budak. Sababaraha negara geus merubah tentang perekonomian anak. Aya nu merubah penambahan uang Jepang. Aya nu merubah ditaikeun tentang kursna beberapa negara dengan teknik-teknik ekonomi di masing-masing negarana nyana terus untuk mengejar supaya tidak tertinggal perekonomian anak. Wabeh kejaran-kejaran anak macam-macam. Ketika Indonesia mengomentari ini aja. Sugan dilobakeun kurs duit teu. Sukan dikurangan nilai diteken atau naik nilai nanti. Begitu ditanya presidenna ngan ngajebian doang. Tanya ahli ekonomi silih lempar. Bagaimana sih anu? Bagaimana sih? Per detik ieu encan aya kejelasan kurs Indonesia rupiah. Encan aya kejelasan. Tetapi begitu diteliti sadunia ieu mah RRC Hongkong. Non gitu ngaranna Jepang, terus Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi pang tenang-tenangna di Indonesia. Di batur geus bergejolak kita perekonomian bakal kumaha Indonesia mah tenang bae. Tenang sebab naon? Sebab boga duit meuli teu boga duit menta kitu bae. Indonesia. Tenang ya. Bari keur dicontoh Indonesia, dicontoh. Lantaran teu berontak masyarakat teu berontak. Sakitu geus tina 9.000 naik kana 10.000 naik kana 11.000 dolar. Berarti kan $1 teh ya 11.000 naik 12 naik 13 naik 14 naik 14,7 hampir 15. Ih tenang bae. Namun ditanya, "Euy, dia dolar sabaraha?" Sabodo dolar ieu. Sabaraha teh sabaraha sapira? Aing. Geus. Lain ieu negara presiden saha? Teu nyaho aing mayan tahu presiden itu. Datang katanya hoya presiden atau boro-boro presiden mau ditanya, hei bupati siasa urang keur leutik mah keur di SD teh di bejaan presiden kita Pak wakil di bejaan menteri kabeh menteri agama di bejaan kuari budak sekolah di bejaan kula sok nanya anak ai menteri agama urang sa di duka emang menteri wartosan ku guru itu guruna gitu apa
Indonesia. Ulah kerja sekolah teh bupati urang saha. Eta teh camat urang saha dibere nyaho teh ku guru. Camat urang saha, lurah urang saha, bupati urang saha, wakil saha, gubernur saha. Jadi nyaraho terus. Engke menang sabulan dibejaan deui. Tetep Pak Haji Hasan gelam eta rajin nya mah ngabejaan ka urang. Pinter urang. Ke presiden urang saha, wakil saha, terus menteri saha. Ku ari mah budak mun ditanya, Tinyawan. Menteri luar negeri saha? Duka. Menteri dalam negeri duka. Menteri agama duka. Ieu mah geus duka. Duka geus apa ieu mah? Tinyawan. Bosen deh sejarah, masya Allah. Nah, iya orang keur ngobrol jeung wali Allah nyaritakeun tentang kasus Rida. Jadi betapa kuatnya saksi ketika menyaksikan kasus tentang ucapan Rida, bahkan pekerjaan Rida. Nah, iya bisa diterima walaupun nyana inkar, kecuali inkarna berdasarkan kasih kuparin dadak sudiko biamin wa illa andaikeun teu aya korena teu bisa diterima. Geus anu teu bisa diterima tetep nyana dihukumi murtad. Geus kita tobat. Lamun urang nyaritakeun tentang negara Patali jeung Islam, negara Islam geunah. Aya nu murtad panggil, titah tobat. Aya nu teu salat panggil, titah tobat. Teu daek tobat. Nyana teu salat zuhur, tanggukeun ka asar, tanggukeun ka magrib. Teu daek salat datang ka magrib. Isya tembak. Ayo sia tembak. Oh, jelema sarolat kabeh hujan. Maling, mangge, potong, cege, sakira, tek. Maling deui, tek. Potong, maling deui, sakira, tek. Ninahin kan orang. Walil kisosi hayatu ya ulil albab. Aya nu zina, had, nan muson, ranjam. Aman negara nu mantak embungin ge di laluhur DPR ge embungin negara orang dibentuk negara Islam sebab jaknya na hese maling kuari aya calon bupati di sana calon bupati atau calon gubernur nu ieu bagus akan melaksanakan aturan-aturan sanajan di negara demokrasi pembangunan sesuai jeung kitu mistina nu ieu mah bajingan teu nyahoeun bodoh nu ieu pinter nu ieu bodoh ngan nu ieu rada loba duit nyebar ieu nu si pinter nu si bager nu si bagus moal menang ieu si bodoh didaruku di ditu ge di instasina didukung ieu geus kajahoan bagus bakal ngalaksanakeun undang-undang ieu mah can pugu tetep nu didukung di sekitarna ieu. Wah, depak ngadukung ieu, MUI ngadukung ieu. Wah, luar biasa ieu. Ieu ke calon gubernur bae. Ieu NU ge NU. Blon teh NU. Tetep ngadukung ieu. NU teh Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Contohna kula greget ka NU naon? NU Tangerang teh, NU Tangerang. Khususna Banten eta teh ngadukung atuh. Teh kagoblogan NU. Pan aing teh di jero aing. Di jero NU teh aing kulturna aing sanajan aing teh lu praktis. Ieu mah teu nyaranaho meureun aing terpukul. Goblok sih yang sergeun aing. Kadenge emang aing teu ngadenge NU ngadukung atut ieu teh Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama sakali deui Nahdlatul Ulama kebangkitan ulama masa ulama ngadukung cewek sih kok begitu sih cewek didukung
dek dikamanakeun beungeut aing teh di jero NU dinten teh ge kultur aing teh sok ngabuka-bukakeun NU ngariwayatkeun Hasyim Asy'ari aing ngariwayatkeun kisah Hal Mahfud aing ngariwayatkeun keistimewaan perjuangan NU aing ngariwayatkeun tentang keistimewaan NU berangkat berjuang keistimewaan anak begitu datang ke Banten aing diisingan ku NU goblok meureun aing teh jerona aing nah Bob dengan teu ngomong naon ieu mah kakar dibongkar ku ari bae tah ieu mah balik deui ieu bener deuk ngalaksanakeun aturan ieu teh bener lantaran NU teh dibere duit tetep ngadukung ka dieu geus puguh mui geus puguh depak beralasan depak mah jeung mui geus puguh di PNS mah ulah dicaritakeun ieu depak-depak kenapa dia bisa ngadukung ieu gampang digoyang geus kadinya bae tah aturanana tah mui kos kitu depak kos kitu deuk mana piliheun gua sok lagi moal beres-beres urang deuk ngabangun nagara moal beres-beres satungtung tujuan negara itu bae mah teu mui teu depag beres mui depag malah aya di tubuh pemerintahan tah mah memangnya masa komplotan kadinya tapi ieu nah gokul ulama kok bisa ngegilak sih mantak aing izin cenah kieu ulah sok kitu aing mah di kitu bae aja emang kiai gua nanti ke gua sanajan aing lain kiai tapi kultur di jerona aing ketika nyaritakeun Muhammadiyah aing mah NU ketika nyaritakeun Persib nu bakal main aing mah NU aing mah tetep NU tapi ketika main NU teu bagus ieu naonan emang NU teh diperhatikeun atau diperhatikan santri seluruhnya memperhatikan NU ustad memperhatikan NU kiai memperhatikan NU ketika NU leping plan kasih si kagigir yo ieu mah kudu dibawakeun dadung ditarik sia ku aing jelas hese tuturkeun geus atuh deuk bangun bangsa jeung nagarana kandas deui hese geus kitu kumaha tuh teu kumaha geus sabodo nyana urang-urang ketika cenah kunaon teh Ki Uci teu nuturkeun NU sia dituturkeun ngagilek bae nabrak mah dulu nabrak sia nyupiranana ieu mah urang papada urang deui ngomong teh lantaran urang ge papada NU nya ulah disebarkeun ka mana-mana ulah ieu mah papada urang bae ka ditu ngomong pada urang deui ka ditu pada urang deui orang nyaho sadunia nyaho kabeh aduh Masya Allah karim orang hese nyaritakeun ulama tuturkeunana NU sebagai figur di jerona aya bahsul masail pugunya di ditu nagara ribut muktamar nagara ribut asa ulama kos kitu ya Allah ya Rabbi kurang ngutus aja pendek jeung pudoli kaditu nilu muktamar kaditu nilunya na kaditu teu datang kaditu balik deui kunaon saya balik deui anu mere duit lah cukup geus ja maksudna ge duit cek nanti geus lah teu kudu kaditu geus saha bae anu menangna geus urang mah amin bae geus hancur nagara ieu lamun kos kada itu kabeh kos tadi tak wakil kula hancur ieu mah emang keur nyaritakeun hancur kabeh atuh mantak loba kiai nu gakulat kunaon cenah kiai teh ilu-ilu di partai henteu berjuang perjuangkeun ku sia hayang nyaho coba datang ka mana perjuangan sia nyungsep sia ya memperjuangkeun naon sia tu aing hayang berjuang ge aing boga otak aing ge pikiran berjuang aing ye agama mejeuhna teu mun diperjuangkeun di Golkar agama bener teu mejeuhna teu mun diperjuangkeun di P3 agama aing ban urang mah bagian agama
agama mau diperjuangkan di PKB bener tentu. Ternyata atuh boro-boro dek memperjuangkan melalui partai JNU na ge eta kos kitu. Aya cewek atuh terus banan mere duit. Masa ulama kos kitu sih? Tah, ieu mah sekedar nyaritakeun ala kadar, mudah-mudahan kaharepna bisa lebih baik deh. Lebih bagus sebab etalah tuturkeun urang. Tapi wari geus kada gini ku ceuli. Aya tah di bagian NU, pokoknya urang mah saha nu mere duit bae cek kitu. Ya Allah ya Karim. Gitulah guys, lamun memang aya korena bisa diterima teh aya bisa walau qala wallahu a'lam.